Nagari eta diperintah ku Raja Sarta anu Ratu Arif sarta wicaksana. Sang raja serta ratu oge ngabogaan saurang anak awewe nu gelis ngaranna Putri. Jaba gelis Putri oge teu songong sarta resep ngabantu jalma-jalma nu meleurkeun. Margi sifatna anu sae sarta rugina anu gelis seueur Pangeran Sumping haturan lamar sang putri. Nanging teu aya satupun anu julun menaklukkeun manah putri. Tiap aya pangeran nu lamar, putri nolak na kalawan lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pangeran anu naon? Abdi teh yang mau ngelamar. Oh, putri teh aya di dalam. Mangga. Ini teh naon? Saha? Iya abdi putri. Oh, masuk. Punten putri. Iya aya pangeran mau ketemu anjeun. Pangeran saha? Pangeran Hafiz. Oh, masuk aja. Hampunten pangeran. Nanging kuring abdi henteu niasa lamaran pangeran. Sabab abdi nganggep pangeran sapartos. Baiklah Putri, abdi izin forum. Sok atuh. Teu kabeh pangeran bisa narima tolakan ti putri. Ku kituna pangeran ieu nu hayang mencelakai putri. Pangeran mundut ka pangawalna aturan dipilarkeun hiji jalma anu iasa mencelakai putri. Sanggeus eta, pangeran jeung pangawalna sumping balik ka karaton putri. Haturan ngajalankeun rencana jahat. Tuh, pangeran, ulah nangis. Abdi henteu nangis. Abdi teh sakit hati. Abdi hayang nyantet putri jeung keluargana pergi kanggo pengawal. Baiklah, pangeran. Punten Badukun. Masuk. Punten Badukun. Badukun. Woi, Ya, Badukun. Maksud kedatangan abdi ke sini hanya menyampaikan permintaan pangeran untuk menyantet putri jeung keluargana. Baik, tapi berani bayar sabaraha anjeun. Berapapun, Badukun. Assalamualaikum, Putri. Waalaikumsalam, mangga. Punten. punten. Punten, Raja. Raja sarta ratu anu dihormat. Pangeran abdi kemari boga maksud aturan nepikeun enggak kuring ngampi keputusan putri anu bener. Baguslah mengerti itu. Namun, apa benar pangeran anu badalah nafas? Tenang ratu, bahkan kuring ka dieu haturan nawarkan perlindungan haturan putri. Pelingkuhan aturan kuring, haturan naon eta teh? Janten kieu Putri. Pangeran mikir menawi wae seueur pangeran anu nyeri hate sarta hayang mencelakai putri setelah putri tolak. Maka tieta pangeran kemari bawa orang pintar ke melindungi putri. Saha jalma eta? Saha anjeunna tiasa nangtuingan putri? Raja jeung ratu anu dipihormat. Abdi teh ahli tolak bala. Abdi dapat ngalindungi putri, raja sarta ratu jeung sakumaha hayat di nageri ieu. Baiklah, abdi terima perlindungan anjeun. Kalawan bahasa anu henteu dimengerti,
Mimitian Anjeunna memantrai putri. Tiba-tiba ngebul hasep kandang anu ngerubungi saha oge anu aya di situ. Kajabi si penyihir, pangeran jahat serta para pengawalna. Beri sana basah. Kepok lu lagi kaku. Ya. Punten, Raja Sabta Ratu anu dihormat, Pangeran Abdi kemari melaksanakan pernikahan Ahli tolak bala. Abdi dapat ngalunjung putri Raja sarta ratu yang sakimana aya di negeri. Baiklah, abdi terima perlindungan Anjeunna.